Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teruntuk bapak-bapak anu marakedasi, anu ngaranna anggota DPR, anu dipilih naku rakyat, anu diusung naku rakyat, mengatasnamakan Dewan Perwakilan Rakyat, di marana sia ayeuna keur naraon sia ayeuna deule goblok, rakyat keur nuntut ka sia ayeuna, ku sia kadon disinghareukeun polisi, sia nyingkur ngadukeun polisi jeung rakyat. Geus ayeuna geus aya jatuh korban, sia masih kene ka mana can aya kan can kadeule goblok batang-batang irungna. Hayang masyarakat Indonesia turun kabeh goblok sia teh. Hadapi ku sia ayeuna buru-buru sia teh. Mumpung encan sa Indonesia. Hadapi goblok, tenangkeun rakyat sia teh. Engke lamun sia teu bisa nenangkeun rakyat, pemilu nu akan datang dijamin sia moal anu nyolok kulantaran moal aya kepercayaan ka DPR. Sia teh dipilih ku rakyat goblok. Turun sia teh. Lamun teu turun sia goblok diturunkeun ku masyarakat. Kulantaran masyarakat bisa nurunkeun maneh dipilih ku masyarakat. Garoblog pisan sia teh. Rek kadagoan korban desing loba. Kacida pisan anjing teh. Sia teh jelema dipilih ku rakyat, bela rakyat. Sok turun tenangkeun rakyat. Lain ngajar dog ngaraliang goblok siga beurit. Hudang sia teh deuleu rakyat. Lamun jadi pengecut sia teh turun. Montong ngajedog wae kangeunahan ngajedog di luhur. Bumeh diparaban ku rakyat, sia hirup tina pajeg rakyat. Ayeuna rakyat kieu sia nyara rumput kadon dihadapkeun jeung polisi.